Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah paling deket engke setahun hujan teureun. Hujan beta mengacrek bae hujan keureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu berang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garang mentek ditupja Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasah as-sah kal dakik dak atuh dakik maka ditu nah satahun ku sabulan sabulan ku saminggu saminggu ku sapoe sapoe ku sajam sajam masa kumaha okos meuleum daun korma anu garing prat beres perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan nu ngaran usim panas usim hujan dieusi ku panas usim panas dieusi ku usum hujan sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha sebab teu jelas hujan teu diperkirakeun bulan eta hujan bae teu diperkirakeun bulan eta bakal teu hujan teu diperkirakeun bakal hujan henteu jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun hujan beta mengacrek bae hujan keureun sajam 2 jam mendung deui hujan keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu berang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garang teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi kuari mah kakarak datang ge perasaan cepet zaman nomor kedua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas bata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi kula wasok mutalahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecrek hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jero taneuh aya suara gesekan-gesekan
atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongko usim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan gue naik mobil do mau Fortuner AC-na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank nah ieu ke di akhir zaman baru dah jin ke baroga hutang kabeh. Masya Allah. Penelitian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek blus kuya mah ka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu gejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun wae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan berus sadurunge winara. Sahabat teh masih kere culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka. Disingkirkan kunyana aing teh lah. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing teh lah. Wih bari yang berani ayo aing teh lah geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri. Eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan. Tok sama kos gitu mah. Lihat lain mah keur ngaji, sia daek ngadengekeun atuh teu ngaji. Jai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik kae. Mun kada mah teu kudu ngaji ge, sia jeung kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, itu bisa cina macana. Emang siapa ciri neraka tuh bisa maca kitab? Jangan ahli sorga membalik sama maca kitab. Waduh, cak meri maji makan yang gente. Tiga pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuarin udah ngadengekeun ngaji nu bener? Dele sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun.
asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeun teh ya tuh aja nih bibisan aing terus itu percaya sia atuh babagi bae ke di akhirat dah ya surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue ini sombongannya lah aing sombongan nu kitu mah mejeuna pajar baik bener bae sombong lah pangkorak sia nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asalna lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener can sahabat lima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh hebat ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng Nabi aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cakna isukna aya nini katabrak motor diantapkeun nya goblok gaji pendi blon korek ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang teh cek Kangjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge sahabat kaget ye pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir jah berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa tah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling aja maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus saknya teh tuh nyahoan korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang urang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ai kudu dicampuran mineral mah. Ya ini. Udikna gebelah ditu deui udik. Tamati udik teh masih 2 km ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman urang lembur teh nyaho. Maksudnya ditekan situasi dan kondisi.
cak orang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomong aing teh betah orang lembur atau dibere bahasa kos gitu ternyata ndek inteleka jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae terus sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah aing mah emang teu betah teu bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas pokos urang rajek bahasa Jawa kebel-kebel Sunda deui bae nya lagi aduh Masya Allah lah iya jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam ih berangkat kabeh ka jahanam ai kedua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam koreng bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua hayu atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda saeutik-eutik can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelat di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plak nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebeja kan nu sajen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman toh wow barulut tempat teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli detik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti tah naon sih maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kang banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim geus beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan menang meureun samenit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek
perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge nanyakeun ka camat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur ka camat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae waktu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit teu sia mah geus moal nyaho satelit teh di mana dasar lembur sia mah kampungan kos kitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik nage saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang mah saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrep satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eukeur malah nah ieu tinggal hujan ngecrep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa aku kata masyaallah tetep urang nu mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal watanakidul imamatu bisa sah jadi pemimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teu kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun 3 tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat 3 cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi
henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun, nu torek dituntun, nu nini dituntun, teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa, pilih per desa teh. Mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah. Di kitu naon ngaranna? Dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh. Jang keselamatan bangsa jeung negara. Ahlil hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit, diumrah-umrahkeun supaya manehanana milih. Tegala dibere motor, dibere mobil, aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Kudu SS dengan kiai kos gitu. Namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai, di ketua, di kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai nu kos gitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya weh. Aya urang Pasar Kemis aya weh. Sia mah aya bae kagak deketan ka Cilongok sia. Sia mah deuk ka aing meureun, ka jeung kumaha ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama nu milihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos kitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud, syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi. Nu kira-kira nyana jadi saksi sah. Berarti kasifatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah, berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh tidak milih. Nu embung dibere duit, anu embung ge dibere mobil, keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu moal beres nagara. Nyana nu sok pidato, wow, rosyu wal naon gara-gara dituna. Finar cek nyana. Ya, rosyu wal murtasi finar. Nu nyogok nyug narima sogok ka neraka. Kudu nyana tas dibere motor Mio. Nah, cekal huluna. Heuy. Ai sia ngomong goblok. Ieu ngomong. Teu bareres goreng kiai. Kok jelema di kota, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aya nanaon Allahu Akbar. Pas azan, Allahu Akbar. Hes. Ai tiap tadi Allahu Akbar. Beratas itu, Allahu Akbar. Waya azan hes. Tekan teu beres eta. Geus balikan urang ngaji, kuari hudangkeun awak urang nu keur hees.
supaya gigi tempo gerak ke alam barzah. Ulah nelean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah. Nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa, gagah teu dibawa, kabeh ngan awak kurang we jeung boeh. Dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh. Sakadar urang gagah, sakadar gagah keur hirup, paeh mah geuninganan kos kitu. Sugih keur hirup, paeh mah geuning kos kitu. Baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu. Kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang. Pemimpin urang, kepala urang, mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan, urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang. Bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak, udang ngaranna. Geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat. Cara ngabeatna cekawal asob bai'atu ahlil hilli wal iqdi, ngabeatna ahlil hilli wal iqdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kasifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama henteu boga wawasan. Henteu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara. Teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta nagara urang. Perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban. Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jerona ka layang musliman. Eta geus bentuk kasalahan. Mangga bae ieu mah negarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih, sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarekan nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajen kumaha ge. Nu matak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni. Henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun gos kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat, sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir, ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala di zaman akhiran geus lain lalagan urusan riba urusan keadilan geus eueuh kejujuran geus eueuh tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin salametkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwati diri urang batur mangan sakadar huahehe doang entak Tan Syabdul Qadir kedatangan tamu setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri Tan datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek Tuan Syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang sebab cinta jeung benduna lain lillah aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu ih pohara emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama. Itu semua kan menang baik anu mengkredit menang segala menang kalau deposito menang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kieu mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa kajana mah benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh masyaallah. Dah ini nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sipatus suhud sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu leceh. Nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Tawi kilahiki iku suwiji babal tetep ing dalem martelakeun fikih hadis. Iji sifabu du'ai imam utawi kang awal iku den sunahkeun ngadoane imam. Wa bilan pirang-pirang naibe imam qabid zakati ingkang narima kabeh zakat li ahli hal muzakina kada ahli zakat kang zakat kabeh. Wa utai kang kaping done jawazu salati kunang maca doa ala ghairil anbiya ing atas lian pirang-pirang nabi istiqlalan al istiqlal nunglan wa bihi lan kalawan jawazu salat ala ghairil anbiya qala Ahmad wajah sabah Imam Ahmad akhdan bi zahiril hadis kena arah maham kalawan zahir hadis bi qawlihi ta'ala lan kalawan dawan Allah ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Allah alam bimurad yakhudh ngalam sirah min awalihim saking birang-birang hartan la sadaqatan ing sadaqatu tahirum kang nyuciakeun ya sadaqahum ing naswatu zakihim lan ngabersihakeun ya sadaqahum ing nasbiha kalawan sadaq wa sallilan ngadua sirah alaihim ing atasin las inna salataka ing satuhune doa sirah sakanun iku dadi kasakinahan katentreman lahum kada kaum. Qulul jumhur lan wajah sabah jumhur la tajuzu salatu ala ghairil anbiya istiqlalan
Ora-wana ngapa ngaduakeun atas selian pirang nabi hala istiqlal la salat nasatuhun dan salat ta'zimun lima yusalla alaihi ku ngagungkeun ka dongkang dan salat ya apa alaihi atas man wa tazirun lahu lan ta'zizun lan iku ngamulyakeun lahum kadueman wa huma lan utaya ta'zim wa ta'ziz mukhtasani ku kang dan tamdukeun karona bil anbiya kalawan pirang-pirang nabi inda zikrihim ing dalam nalikane den tuture ya anbiya wa jawabulan ngajawab ya ulama anil hadis saking hadis bi ala salatahu kalawan satuhune doane kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mahmulatun ala du'ai faqat iku kang den tanggung geuning atas doa balaka laisa biha makna tazim lan oranana iku tetep yang dalam salatuhu apa makna ngagungkeun alladzi ikhtassa bihil anbiya yang dari matang tu bihi kalawan ladzi apa pirang-pirang nabi Massalatu ala ghairil anbiya ingnahin orang mau kitab mah dicoret ku orang dicuret-coret aya urut na coba nutu mondok nyoret naon ayo Massalatu ala ghairil anbiya mantak mondok atuh Massalatu ala pentinggalan zaman teu mondok mah di akhirat urang boga utawi hiji bakal nungtun kana surga nu teu mondok mah dibebas-bebaskeun Massalatu ala ghairil anbiya mantak kiai mah ustad santri geus teu kudu salat nyeunan utawi bae Massalatu ala ghairil anbiya napun utawi salat ngada salian birang nabi wal malaikati lan birang-birang malaikat taban na anut iku fajaizatun maka kang wenang ijma'an alai ijma'an aliyyin wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'rafu maratibur rijal maka raden kinawaruhi apa pirang-pirang pangkat rijal illa bi ashabiha angin kalawan pirang-pirang kanca nia rijal masyayikhiha tegese pirang-pirang guru nerijal jelema geus diangkat jadi wali morosot ngagejubar deui pangkatna coplok hiji ku sebab bisa babil harfi pagaweanana nyana anu tadina nyembah ka Allah kalawan manut luar biasa kuari nyembah ka Allah na geuneuk malekmek aya gorod-gorod bangsa duniawi hayang diangkat jadi depag ibadah yang diangkat jadi MUI, ibadah yang diangkat jadi ketua NU, ibadahna yang boga pansa, ibadahna ceramahna yang kebeli Fortuner atawan teu hayang jadi keketuaan gitu mana naonan NU atau aing mendek partisipasi baik itu kene di negara aing mendek berjuang bae Allah manyahuan ye ngan aing masugan we ku ayana kitu dibere kamuliaan ku Gusti Allah sarua morosot hayang mulia hayang agung hayang di kiai-kiai naik hayang di buya-buya mun ngariung gelasna dua nyana marah hayang opat leg-leg Gus ya gelas ya nama keur ngaji ge ngopi bae ieu teu beres wa huwal abdu su hamba joret
nomor kedua mahfudun bil idhofat nyana mahfud handap yang ngegejebur ku sebab didapatkan al arazil was sahbati babarenganana jeung jelema-jelema nu teu boga pangkat munggu Allah terlena nyana sebabnya babaturanana ejeng DPR milu nyana kabeleteran babaturanana ejeng pamarentah nu zalim milu nyana babaturan jeung pengusaha jeung calo anu sok biasana ai calo mati nu bogana hargana 100 dijual kunyana 150 eta duit siluman kiai ngadoakeun aju kiai milu berjuang jihad fi sabilillah aduh eta nya gabeleteran geus kitu morosot nyana ku sebab ngahiji jeung babaturan nu teu beres ka bawah sakaba-kaba almar'u ma'amman ahabba almar'u ala dini khalilih man ahabba qauman husyira ma'ahum pokona mah kumaha batur diukna mantakla tujalisul mauta fatafutu qulubukum ulah sok lulungguhan babarengan jeung nu pararae kajen teuing kadeleuna hirup oreng paeh dadeh saha wa manil maut yaruh Allah qala ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna lah jelema nu cinta dunia nu demen kana dunia urang babarengan jeung bupati nu cinta dunia kajennya nama kesapari kajennya nama kesapatu herang oreng pae babarengan jeung gubernur orenganan gubernur pae babarengan jeung pengusaha oreng pengusaha pae babarengan jeung kiai Golkar oreng kiai modar iyalah urang ulah sok ngabarengan jeung nu kitu lantaran ka bawah hate urang bae urang lamun nyaho kadar jelema eta bahwa jelema eta pae urang ge moal daek ieu babarengan jeung nyana kulantaran urang teu nyaho bahwa nyana pae urang milu oh saideologi horeng-urang jeung nyana pada pararae cuali lamun urang geus kuat ajeun teuing urang babarengan jeung sahage urang geus moal robah sakali cai laut dihijikeun jeung cai muara cai kali cai sawah tetep cai laut moal bisa ngahiji jeung cai nu sejen eta mah kakarak meunang bahkan ditugaskeun ku Gusti Allah titah ngadatangan jelema-jelema zalim, jelema nu munafik. Boga cara tersendiri nyana dakwahna. Guys, sebab nyana geus jadi pilihan Allah. Ieu malamun urang erek ibadah ka Gusti Allah dina bidayah urang api kunaon ai barang geus jadi di luhur nihayah. Endahan terlena orang kumaha dongeng kibar siso 500 murid mun ngadoa ngebul kibar siso nanyahun doa diterima jeung teu ditarimana bahkan kibar siso bisa lulumpatan di luhur hiberan ku hebat-hebatna ilmu kibar siso tapi ternyata hubud dunya nyana iyalah gara-gara cinta dunia baru siso maut keluar tina agama Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Jelema hebat eta tergantung guruna. Baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik ti mimiti angka hiji urang dididik nyeun angka hiji sapoe angka hiji saminggu
naik ka angka 2 samingguan naik ka angka 3 samingguan taraptilah rapih jasa ngadidik guru teh urang geus bisa ku harima kelas 1 tulisan anak dina angka-angkaan jeung nulis ae ke kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal caranya dipagahan kunyana ye nyekel kapurna kieu ye nyekel penana kieu dipagahan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun emang nganggang tendet ngeunah teh sebenarnya sia mah ka mana bae tuh nulis ieu nulis keluar ti SD teh geus rapih tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyawan keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat keur carita SD carita urang kitu masantren asal keluaran tidinya bae amil jurumiyahna hebat keluar bae ti pasantren eta pasti alfiahna hebat keluar di pasantren eta pasti bae bilagahna hebat keluar di pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngaji nama ngan apik hebat guruna ngadidik apik muridna ge bakal milu ararapik guruna ngadidik teh ibadah murid bakal milu jadi ahli ibadah guruna bakal ngadidik kitu pencak murid bakal teu meunang salah saeutik aya kararas liwat dijotos tergantung guruna itulah didikan manusia ku guruna lamun aya kiai kopeahna miring muridna ge milu miring nu mantap kanyahoan asal kopeah miring we pasti murid anu lamun aya make samping calanana ka handap pasti ieu gentur lain deui mah kos kieu mah lamun aya nu jubahna naek ka luhur sampingna ka handap pasti picung lamun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg ka handap sieun cacing ieu mah khuruj teu kajahoan bagi ku guruna kadeui ku kos gitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum kuari manusia geus hebat dididik peralatanana dididik perpikihanana sangkan ketikanya ngurusan batin geus teu perlu tu nyatanya deui moal jadi atuh dididik batin lamun masih kena zahir perlu tu nyatanya pan zahir manggeus diliwat ieu mah deuk ngadidik teh deuk ngurusan batin nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui mantak kudu fikih heula beusi di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh ieu teh deuk ngurusan naon tah kitu caritana supaya wungkul ngadidik supaya wungkul ngurusan batin zahir teh kudu diheulakeun pesing ke wudu kebenaran wuduna eueuh cai nah kudu kumaha teh kudu nanyakeun pertayamumannya geus nyaho ilmuna ketika manehanana salat kemudian teu nyaho arah teu kudu nanyakeun lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun lamun hiji di daerah masjid mau salat tanyaeun eueuh wari deuk salat sok kayakinan ka mana kemudian ieu mah nanyakeun hese kayakinan eueuh lantaran eueuh panon poe timbul yakin teh kapantina tanda panon poe eueuh dan jeung nanya eueuh nyana teu nyaho arah kumaha oh teu kudu salat masa teu kudu salat nek jadi wali jadi teu kudu salat kudu teu salat euy Baitullahna di mana cek nya ieu atuh kumaha keyakinan yakin teh pan kudu aya tanda-tanda ieu mah eueuh aju kumaha teu kudu salat apan kumaha sih nek jadi wali jadi teu salat pugu wali teh ngalobakeun salat aya teu salat nah ieu teu beres ulah sampikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi heula dididiklah zahir setelah dididik zahir geus jalan kacai eueuh kahimeng kuari soal zahir
kuari dididik teh batin tergantung guru lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid sok orang terapkeun haik beat mangga deka mana maneh deka Allah nah make jeung deka Allah ti Allah nah aku sebab ti Allah haju deka Allah lantaran orang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ti Allah ka Allah bener sia deka Allah na bener di imah dagang teu dagang endek jang naon jang meuli mobil ka Allah lain jang ka jahe bolon sia iceun warungna iceun warung tutup banyak ulah tutup mangarana aya endek tama kos main gaple kapanggih ku polisi teu di luhur lawang jang paranti ke polisi cokot deui blon oh nya iceun bikin ka batur nya sia bener deka Allah bener nah make deka Allah lantaran ti Allah ku sebab ti Allah ku haju deka Allah haju ka Allah pan innalillahi pangbalikan ke Allah maka dihenteu-henteu geja ka Allah mending ti kuari deuk di ka Allah ke bener jadi teu ka Allah ge engke bakal ka Allah bae maka kuari kula memeh dimaotkeun deuk di ka Allah keun bae heula satungtung hirup di alam dunia dek di ka Allah bener kegiatan di imah naon maneh kegiatan abdi teh ieu teh PNS maksudnya jadi PNS teh abdi teh usah uap-uapeun bae lumayan jadi keyakinanna teh teh gaji sumuhun sanggup teu eureun jadi PNS dan sia yakinkeun ka Allah henteu geus ulah beat sia mah geus ka ditu bae jadi PNS bae mun indah ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu garis sekian eureun saya jadi PNS da beuh pahit amat encan sakumaha ieu mah can tambah peuheur karek pahit doang endek moal endek atuh eureun jadi PNS da mangga eureun bener berarti ulah ngambang norekat ongkoh ngawarung ongkoh norekat ongkoh malah kuari boga dagang limbah engke aya wali pedagang limbah tek akur aing mah sia deuk beat endek bener maksud beat deuk ka Allah nah make deuk ka Allah timbul ti Allah ujung-ujungna ka Allah mending di ka Allah hebat nang di mana sia eta nang ti dalang orek dalangnya pinter bener sih di Allah bener sok beat mangga mulai ti ayeuna tujuan abdi di Allah bagus naon pagawean di imah abdi guru naon guru sekolah SD SMP SD aya guru aya SMP naon maksudna abdi teh tujang dahar anak pemajikan teh tidinya be boga keyakinan ti Allah ai keyakinan mah ayangan mun teu ngaguruan abdi mah atuh ti mana deui bisa teu eureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha bandeg dididik supaya yakin aduh abdi mah teu sanggup ai kudu eureun ti naga guruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat jadi guru bae sia norekat atuh jangan naon norekat ge atuh geus bae dina syariat ji cenah abdi teh hayang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah atuh mejeuna cenah syariat mah hese ka sorga atau emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka sorga ieu saya emang teh hese norekat ngadengena urang torekat hei sabaru ka kumaha lepaskeun urusan dunia lepaskeun urusan makhluk deuk ka Allah pan maksudna ge parojol we kiai wah ieu mah bagus ya kiai hebat sorbanna ge udeng-udengna bakul eleh malah aya pangkat ke Habib-Habiban zeuti enak nih kiai abdi yang belajar torekat pangbeatkeun ayo dek ka mana ye kiai ka Allah nah iya Allah pan urang asal aja minallah haju ila Allah ku Allah
mending ti kuari deuk ka Allah keun daripada engke paeh kaget datang-datang ka Allah bae. Keur beujina urang ka makhluk ka dunia mending ti kuari fokuskeun ka Allah bagus. Fokuskeun deuk ka Allah pagawean naon? Ih, abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha? Aya 50. Maksudna magahan ngaji kunaon lumayan santri balik sok guriwel bae tah sasalaman lumayan dapur-dapur teh teteh meureun gerak Allah manan gitu gerak juri celeun gerak Allah juri teu mah kos kitu mah sakira-kira nu mere sedekah mah burung santri ka sia-sia eureunan magawana emang maksudna kayak gitu malah kula nyeun menerima siswa baru eta mah pesantren juri temen nu kos kitu. Komo pasantren modern mah teh jahanam teh mah. Tuh, urang lamun kadengi ku nyana, pasti nyana ka urang nyalakeun, ieu keur ngaji bab naon bejakeun. Keur ngaji bab syariat batu los, deuk sakola di mamana ge di misro los. Amis di jero. Ieu mah keur carita deuk ka Allah, boro-boro modern pugu nu pasantren salaf ge ngaharepkeun ti santri supaya sasalaman, eta teh jurig. Emang kumaha gitu geus kiai ulah kusuk buat beat urusan baik dari itu santri asal nu sugih degetan ai maksud eta mah emang kitu ieu kula mah tolol sia aja baik balik mantap Ki Abdul Halim mah baheula Ki Abdul Halim mah neuk beat jelema teh aya 5 ngajajar deuk asup tarekat ieu diterima ieu henteu geus nyahoeun cenah kajian teuing ieu mah henteu mondok dia henteu mondok mondok kan biasa doang teu boga santri ieu mah ustad biasa bae ieu mah boga santri kajeleuan ku Ki Abdul Halim mah ieu hiji terima ieu mah teu tilu geus bae Ki Abdul Halim mah tegas nu ngotot pan kiai mah nya abdi bareng ka di ulamanya mah nya geus urusan bae santri sia ka ditu sia mah boga santri hayang meuli Fortuner dia mah kos Ki Pudoli bae sia mah tungtu mah Ki Pudoli bae tah lampiasanana padahal masih ge sarua. Aduh. Ese dek norekat. Eureun dagang. Ai kebergantungan ka dagang mah. Eureun jadi PNS, ai bergantung ka PNS mah. Eureun jadi guruna, ai bergantung kana kaguruan mah. Eureun nyaina, ai bergantung kana ka kiaiana mah. Ieu teh dek dibere ilmu mutiara. Supaya ngagenyai awak urang teh boga ilmu amalkan supaya timbul keyakinan hiji be minallah ilallah titik abdi nyangakeun beung teu-teukeun ti goro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge balangkeun sia ku aing daek asal balangkeun jeung mama-mamana terus sia mah kitu abdi mah bebeneran ti luhur sausa pramuti handap saibas dampal nyangakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti iwati masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui guruna geus dituduhkeun ku guruna deui ujung-ujung nama pan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain ka Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoeun ka Gusti Allah ayeuna abdi keur meujeuna poek geuneuk maleuk poek mongkleng betara teh jaho kana jalan abdi janggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae siap sia lamun teu tani siap sia lamun teu dagang siap eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang ge rugi bae sia mah daek rugi dagang burung siap eureun jadi guru siap pokoknya mah de kuku bage siap jasa abdi mah kumaha guru baik abdi mah de kuku mah ge dahar atuh mahnya guru teu mere tuh sia bapan ngaberatkeun ka aing lah siapa tuh ujung-ujung nama kumaha guru baik ieu mah pamajikan ge dibawa ka imah guru aduh cak guru ieu mah tsunami
bager ge bager batu bager tinggal bager ten abdi mah bebeneran dek ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan abdi teh mama sek atuh aya kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae oga tuh puasa guru ai mama ai murid tidak puasa ai guruna dahar teu waktuna suku-suku ngawuduk 2 piring berang saeutik dahar beneran nu tadi mah wuduk do can dahar penteu mah berang makan siang encan ngopi teh manis rokok ngeleput bae aya deui berkat di dahar ku sorangan bae cek murid sial teh guru aing teu meunang dahar aing nya dahar bae suudzon ka guru kade sia ka aing nganggap dahar bae nya atuh lain nganggap jak kadeuleu itu kadeuleu mah nganggap ieu mah kadeuleu mah aja sia suudzon ka aing balik sia ka ditu ulah kitu mama sia suudzon ka aing deuk kumaha teu suudzon atuh jangan ngabibitak ulah pahan aing mah dahar ge geus nyaho ka Allah ai sia mah pancan nyaho ka Allah nu mantak dipengkekeula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya dalekeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging ayam kumaha mah ditepak geura ge blak tuh jadi kotok deui tah lamun sia geus bisa kos kitu los deuk dahar bae ge aduh mama nyen peternakan bae tuh kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan bari dablon lain gorekat erahan ngajak usaha ka mama aduh Gusti Allah nu agung Masya Allah ku hari didik mulai saya di beatnya mak artina di beat ya ieu teh deuk ninggalkeun dunia di dunia keneh ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate deuk ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh mangga tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun encan bisa ninggalkeun nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum aduwwum mubin mangga ditanya deka mana maneh deka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu can nyaho abdi oh bener saha nu geus nyaho mama cak saha sia aing itu nyaho atuh aing mama teh nyaho mah meureun abdi ge diajak ngagejebur ku mama abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahoeun ka Allah saya yakin ka mama yakin naonna bae teh abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka mama hek sia ka mana deuk ka Allah di mana Allah wallahu alam menurut keyakinan saya Allah aya atuh aya di mana wallahu alam can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah bener aya kitu mah sia deuk ka Allah kan naon nu ditinggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan geus siap di jero hate siap deuk ka mana deuk ka Allah Allah aya di mana can nyaho Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bareng jeung anjeun deuk ka Allah aya di diri anjeun ih atuh abdi Allah keheula ngomong haju jadi Allah bae sia kakarek di beat teh jaheunya tuh deuk ka mana maneh deuk ka Allah Allah na aya di mana wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana aya di mana di diri urang maksud di diri urang teh kumaha can nyaho nah dituduhkeun ku mama neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri urang sebab cek Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum
Ndeka Allah maneangan lain kudu kaleuweung ja Allah madina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang. Ndeka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia, lain haju kudu kaleuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang. Allah mah atuh kudu kumaha? Aji diri urang mentek disebut ngaji diri. Tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang. Kajian apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apeng-apengan kaleuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kajian teuing kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kajian teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Urusan-urusan puasa, urusan dahar, urusan hudang ti peuting jeung henteu hudangna eta mah urusan satu perjalanan. Ai ndek didatangkeun mah ku Gusti Allah henteu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mohon mamaka arti. Tok mulai. Mulayan yakinkeun Allah aya di diri urang. Wah, terah jadi Siti Jenar ya. Aya belah mana tuh? Baca mananya deui bae. Belah mana tuh Gusti teh Allah teh? Ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mah sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artina maneh henteu ka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah. Sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Balikna ka diri urang berarti aji diri. Naon nu mantak ngahalangan ka Gusti Allah? Sebab ihsan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah ka annaka tara wa ilam takun kanahu yara. Ente ibadah asa neuleuh ka Allah, mun teu bisa asa neuleuh ka Allah asa dideuleukeun ku Allah. Mun geus jadi urang asa neuleuh ka Allah, Allah asa neuleukeun ka urang. Urang neuleuh ka Allah, Allah neuleuh ka urang, eta lah jadi. Jadi ai kos kitu mah perasaan burunganan mama. Geus urang ka mamana ge rarasaan asa dideuleukeun, usaha urang asa neuleukeun, eta kan rarasaan. Nah, supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha? Maka dibeatlah ku guru. Ieu lah laksanakeun. Sapenting baca ku manehnya sholawat heula, kumaha sholawat si mama. Kan salat ka Kangjeng Nabi, nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi. Nu pernah dibawa ke surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril. Anu kuari nyekelan kunci surga teh Kangjeng Nabi aing, dipasrahkeun kunci surga ka Nabi aing, maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal bisa sia ka surga kajen kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing. Lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci. Dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya Allah, kakarak dididik ye. Oh jahe nya sing loba maca sholawat. Sok sapenting sabaraha maca sholawatna 1000. Maksud maca sholawat apa dipake ka resep ku jahe tuh sia ngolembar deui bae. Kakarak cikeneh cenah deuk ka Allah ka jahe deui. Masalahna ieu ai subuh paheula-heula udang antara mata jeung eta. Ajulan mana lan si eta. Mulai di ku guru sing tenang ya. Cicingna di dia tuh cicing di dia tah. Ya, jaku kumpulan sapoe sakali atawa saminggu sakali. Moal bisa tuh teu kumpul mah teu kanyahoan maneh leuleus jeung heurasna. Supaya kanyahoan leuleus jeung heurasna, besi leuleus urut. Nah ieu tuturkeun nya tuturkeun. Lain sambarangan, teu bisa sabulan, teu bisa sataun. Imam Ghazali 13 tahun, Imam Syafi'i 3 tahun. Terus berbagai-bagai gitu. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun. Kemudian nu lain-lain deui aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul. Eta mah rahasia Allah nu ngausulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah. Berangkatna melalui waliyam mursyida.
wali nu mursyid guru ngaranna nu nungtun nu ngawusul ke nama tetap lain guru hanya cara-cara jeung metode-metode guru mama tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya hampir jarang tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku eta teh nang guru lain nang Allah kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae bodoh jasa masantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila finnahwi mi'atu amilina bisa bae labjatun tarkib gusya labjatan di harapan guru bener 5 balik 7 balik deh bisa ka ditu nam segoblok-goblokna ari dididik waku guru bisa bae sok sia baca kuari bisa kalau orang pesantren maraca kitab bisa bae ka jenteng kumaha jeung teu kanyahoan salahna sanajan salah embung disalahkeun misalnya salah kanyawan kuno kurang lembur itu masalah mah wes ya aing mondok mah salah sih mah teu mondok gagahnya di hareupeun itu mondok mah datang maka imah emang aing salah ieu kuari dididik ku guru mencara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial geus digesekan ge kelekna datang ka coplok teu daekeun herang eta batu horeng batu bangkong teu kumaha herang Masya Allah Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut mah sagede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran wa nasukal hajari Habib Rojak makos batu bangkong satrek hargana paling 500.000 satrek bandingkeun jeung yakut wana sukal hajari itu mah digosokan itu dek hera batu bangkong mah dek hera kalah kekesel nu ngagosokan jadi picin ku jana jadi umpak tungtung nama nah gosokan geus dibentuk digosokan dipoles jadi kuari hera batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan manusia ge sarua dibentuk di pondok pesantren kenanya maca kitab syariat kemudian dipoles-poles kuari make toriko herang jadilah hakikat ya Allah nah kuari manya geus dididik ku guruna dahar niat ka Allah nginum niat ka Allah make baju niat ka Allah make samping niat ka Allah lillah sare niat ka Allah segala rupa gen niatna ka Allah silaturahim niat ka Allah ngaji niatna lillah ceramah niatna lillah ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh cek pudoli besi unu mere bae geus lillahi ta'ala tenang pud tah saya bagianan eta mah tuh geus tah urang geus dilillah belajar lillah teh moal bisa sabulan moal bisa 2-3 bulan setahun hampang diomongkeun nama lillah hampang diomongkeun nama ikhlas horenganan dipraktekeun mah hes ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat ketika aya kiai ngajina hayang dibayar ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung naon bedana jeung nu bodoh ngawarung maksudna duit kiai ceramah maksudna duit alhadin sawa beda tipe doang nu bodoh mah bisnis sayang boga duit ai kiai mah ngariung hayang boga duit akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit keneh geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh dina maksudna ai duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang
numantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab. Ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui, maksud dunia mui tinggal mui pinter tinggal pinter. Naon bedana jeung si Edi anu dagang toge, naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol. Si Udin dagang jengkol maksudnya duit, si Soleh jadi mui maksudnya duit. Atuh hebat sarua pada duit doang, nu ngabedakeun dalil. Kiai mah bisa ngadalil, si Udin mah teu lantaran bodoh, dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia, bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam. Ditanya ku si Udin, "Yai, ulan pan yai ka neraka?" Ulah loba omong aing izin. Engke kuben kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kiai. Ulah loba omong. Ayo urang bebarengan bae. Itu ge Habib Rozak. Aduh. Itu nu sanu geus hideung Haji Pendi. Aduh geus hararideung jadi areng. Kunaonnya ieu yai jadi ka neraka kunaon? Haji Pendi ngomong, "Haji, ente ka neraka tuh aing ngona maksudna emang dunia tiba heula ge." Ayo dunia ge atuh pan meureun jabatur ge henteu kana neraka mah celok ngajakat terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha atuh kuari mah bisa terang-terangan nya sumput salindung aing ge mah tuh dibeulem kiai kunaon ieu ka neraka lah Golkar gara-gara naon dan maksudna Golkar kumaha atuh eta tatina mah lillahi taala kaladaran di Golkar kampanye hese lillahi taala na kaseret ku DPR Golkar. Itu Kiai PDI sarua kana neraka kene. Hambalaya. Dalil tinggal dalil tetep neraka bae. Lepaskeun dunia, lepaskeun makhluk, lepaskeun nafsu jeung setan. Eta teh lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun. Perang jeung ISIS mah gampang. Perang jeung Amerika mah gampang, perang jeung Nasrani mah gampang. Artina gampang aya waktuna. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun selesai. Tapi perang jeung nafsu dimulai beat deka Allah. Ti harita lah perang jeung nafsu. Ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur. Silaturahim bakal ku nafsu ulah. Segala rupa bakal ku nafsu henteu. Kubatur diaromongkeun jeung teuing aing mah diomongkeun ge ka Allah doang anu ku aing adin meumeut dipake ka deudeuh ka rindu ku aing mah atuh salah umat saha eta anu ngurusan ai kos kitu mah aing mah rek urusan umat urusan diri aing mantak disalahkeun teh ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan lain ulawak nyalakeun can waktuna. Kuari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napana cak-cakan kuduna mah urusan urang heula sing rapi ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala ulah aya embel-embel di luar ngaji segala hayang amplop lah hayang berkah lah hayang pangagung lah ieu lah gara-gara can bisa ngurusan diri geus ngurusan batur salah mulai kuari geus rapi kahayang ieu mah ye kiai teh hebat di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae begitu aya nu mere ti pamarentah mobil mung yai tarima teh hayang aing kunaon emang jore hayang bagus aya teh akur ieu badak baki puloli waduh teu ieu mah bung pangagung bung pangalem bung hiji aing mah dek ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun-leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku aing dengan munajat ka Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang dibere teu hayang dan lain sebagai eueuh kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang ieu di lembur teh
lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil bayda fi suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung. Sapi hideung aya bulu hiji nyeng celing ka deuleu. Ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup piku kahirupan manusia percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung ka deuleu ku balerea. Eta memeureunana hese teuing teu meureun nyontohanana percis kos huis Haji Pendi. Ngan loba teuing teh mah huis deui. Malik teu ka deuleu deui teh mah. Atawa nu hideung di huis Haji Pendi. Panjana mah geus huisan kabeh, jembut huisan. Aya nu hideungan ka deuleu. Sarua bae teh kitu-kitu keneh. Nah, maka bakal ka deuleu engke pangkat-pangkat wali-wali Allah. Kanyahoanana ieu adalah guru nu ngadidik. Fala tu'rafu maratibur rijal. Maka tekanyahoan pangkat seorang wali ila biasa kecuali guruna. Saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga. Saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah. Saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat. Saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar. Paingan beak kabeh kunyana. Guruna tuh kos kitu. Guru kencing berdiri, murid hiber ujana. Bari hiber kiih bae nama wer. Nah iyalah kajahoan pangkat seseorang adalah ti guruna. Sebab dididik ku guruna. Maka nyana seakan-akan kultus ka guru. Sebab guru anu nungtun nyana ka Allah. Urang kikian ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun dek di bawah kalawang Allah. Seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan. Urang teh di bawah kalawangna ngan aya nu asup aju aya nu balik. Ngan mayoritas balik kabeh. Udah sagupin asup. Nyanana can kaluar sahibul baitna geus baralik. Geus deuleuan bae kebal teuing ngaji lapar. Can kaburu ieu ya dipersilahkeun ka karak dilempeng-lempeng ka jalan. Anu can berangkat, anu ndek siap berangkat, anu geus berangkat, ai wusulna maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun. Maka guruna wali, muridna sok diangkat jadi wali. Minimal jadi solihin. Tergantung guru dek ngajak ka mana murid bakal nuturkeun. Iyalah moal kanyahoan pangkat murid wali kecuali kanyahoana ku guruna sebab guruna keukeuh ngajakan muridna dielus-elus, dicarekan, digulang gaper, dibadug-badukeun lain dek dikukumaha dek diajak ka lawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahfudun bitabayah wallahu a'lam bissawab.